Kue panuntungan versi Pais. Videonya nyaseng nih. Abang-abang di kota eta barang-barang hargana mah naik kabeh. Aing mah eta kakuat pucuk sambet pucuk kakuatnya hargaan gope 500 pikiran gratis kan. Atuh kumaha hidup teh susah kieu. Cing atuh eta tah harga-harga pokok teh ulah tadi teuing hargana aing mah teh hidup kurang inya. Iya kumaha deui boga budak boga tilu budak teh da nomor jolotkeun resep hese meh arana mau buat kulayar mah geun we tapi ieu mah da usah kumaha eta hayam manpiit oh nya ieu naon ya Pais ya lo tuh tingali tuh eta tingali eta panon poe kekuat panas gitu caang ieu nya tuh caang eta hadinya ieu mah jigana ngambekkeun kan diukur anu ieu kursi eta oge di kamari tadi gede bage aya eta aya angin puting beuring nya beureunya nya tuh indah aing eta kamari bajieun sama kamari meuli beras ngandung teu boga duit mampu mah eta meuli beras pas isuk datang ka ieu ngabentuk Tuh Punten abdi bade eta beas sabaraha kamar 5.000-an geus naik aya mah 6.000 eta kudu mah ayeuna keur mah teu boga duit bae make naon ayo urang naon sudah ngomong sorangan eta hayam bos nepi leuwih gampang galau ada mami uling mereka iman dirinya bisa kadang bisa kacau bisa menang duit lomba tapi temenang si Pak Ustadz oke cenahnya pas bageula pas SD temenang ngajadikeun kitu teh kana kamaksiat tapi eta teh tingali kamegahan dunia bisa ka tembok beli kesekian sebenarnya apa ya Allah